cek hayangnya hei para denawa-denawa wayahna menta tuturkeun aing ngadak-ngadak cingkar runyung para denawa tina rungkun tina remak dararatan hei 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 dunungkeun dunungan lain dunungkeun nyangakeun si mah pangabaktos Gusti ditarima atuh teu kantun ka Gusti 2 naon sia teh Gusti 2 goblok Gusti nya pan aya 2 Gustina nya aya naon nya teh Gus Tobi bulan oh goda aing teh Agus goblok sia teh meni Gus wungkul semon da abdi mah dicanak nenehna kitu Gus ti nya di mana maneh di mana di Sim Abdi ya di Garajati semohon ai kawit mah ti Baok orang Baok mun ditegas nyebut Baok teh goblok nya di dia mah teh kudu ringrang nyebut Baok teh mun di Bandung wah disebut Baok mun teh maledogan mah nah ada Baok ke bulu bulu eta taeun jadi malam di Baok semohon gaduh bojo we di Sim Abdi teh Cilayung semohon pun bojo mah sana mah teh Citikur aduh nya wargina Pak Atik penyuluh nya lami we di Ciwaru di Ciwaru semohon kena sareng urang Ciwaru abi mah kena sareng Bapak Kalim Kalim urang mana ti dusun kahuripan Desa Ciwaru Kecamatan Ciwaru Kuningan eta Bapak Kalim nya Kalim naon Kalimantan sugan teh Kalim Pudan nya kitu Gusti mana nu lain aya Gusti keun tenange Gusti nya parantos ngumpul sadayana dulur-dulur di Sim Abdi mana sae mangga hey tayo wey my brother everybody naon come here teh let's go tengah lalarti si belegug kemon komo eta kesindang iye apose kesindang iye capung capcus kadi anjing kadi aneh kadi dia nanaonan Aisyah lelebayan Gustinya aduh alhamdulillah bisa pendak ting saliranya kehujanan wae jadi lempes bukai ngempun wajib saya nya Gusti jika hayam pelung aja gitu serius
Hei. Wah, aji kacau. Datang sieu mah kacau aing. Kacau kumaha? Moal balik moal. Moal balik kumaha? Beuna mah aing dayang ngeunah hirup teu euy. Datang sieu mah moal balik anjing moal. Moal balik kumaha si Aing teu apa? Teu. Budeg anjing. Boting geus cager. Moal teu awut-awutan acara teh sieu mah aing nyaho budeg cenah anjing. Budeg goblok aing nyaho cenah teh. Aduh, nepi ka kiamat ge mau cager-cager. Tiba lagi siapa di Ciwaru ge budeg dulu anjing. Ngawayang di Ciwaru ge anggar budeg. Ayeuna ge mau cager-cager. Kita nanyakeun ka aing, saha nu maot anjing. Bapak maneh maot. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kunaon maotna? Liper. Ubaran atuh kututut. Moal teu kitu anjing komo enak tutut aya kaosna. Nyaho aing geus kututut anjing. Aduh api-api ngawulang. Padahal ceulina teh ngaguru gitu. Ngaguru we ceulina teh. Pasti gitu. Geranya bisa majarkeun aing bohong geura dengekeun ku sia. Aduh, budeg anjing. Nyangakeun semah pangabaktos Gusti diterima. Ulan tuh. We bener. Cek aing oge anjing. Percuma Gusti, percuma tong dijawab. Mending meser obeng. Yang naon tuh? Keur naon obeng? Rajok ceulina tuh man. Kita merong ka aing aja merong. Merong ka aing. Minta tulung ka aing aja tempo ku sia. Ning hare-hare eta. Tempo da acan teh teu tempo heula. Geranya nempo. Ya. Geranya nempo ka aing. Ya. We merong tuh. Cek aing oge nya merong ya. Aing mah nyahoan. Aing teh asuk lalaju dina YouTube. Aing teh nyahoan dina Nampak deui atuh. Anjing. Sungut nepi ka bau bangke geus teh. Geus ngahakan bangke teh. Insyaallah. Insyaallah. Jeung insyaallah. Ngahakan bangke insyaallah. Aduh ya anjing. Aduh. Halo budeg. Amin mudah-mudahan. Amin. Insyaallah engke upami salira atanapi abdi nuju rine insyaallah bakal sumping ka salira nyaeta kanggo diajar ngaji. Aduh. Da kalaresan abdi teh ayeuna teh muka pasantren. Lan? Mohon. Pasantren. Nah. Di Garajati pasantren nyaeta pasantrenna namina Sari Rasa. Jika rumah makan anjing teh. Nah. Pasantren. Tong ngaheurekeun. Pasantren sanes paskibra. Pasantren. Alhamdulillah ayeuna teh mulai. Mohon murid nate ayeuna teh siswana atanapi santriwati nate ayeuna teh seueur pisan di etang-etang ku abdi nya eta dina kalkulator kitu mahi margi santrina seueur pisan ayeuna teh tos aya alhamdulillah 3 jalmi. Si anjing 3 loba si mohon 3 jalmi dan nu 2 mah pun anak. Nu hiji tetangga menang maksa. Nah. Teu menang mayar. Gratis. Di pasantren abdi teu sakali-kali nyaeta ngajual meulikeun ayat-ayat pangeran kana barang anu teu sapira dilarang ku agama. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir anjing. Allahu Akbar, takbir. Eta ge takbir anjing. Nuhulkeun kepercayaan keimanan leuwih leket keimanan ka Allah Subhanahu wa taala. Timbul katenangan. Ngadenge takbir sia mah jadi sieun di babu. Meni kasar sia eta mah. Kitu takbir teh sia teh. Nah. Teuing mah sia amin.
abang nu budak antep teu meunang ngajuamelikeun ayat-ayat kana barang anu teu sapira teu meunang nonna tah upami kanggo tuangna para santri mah santri diwajibkeun nyenak beas 2 karung 2 karung jadi nu hiji nyata kanggo fakir miskin anu aya di lemur margi santri-santri teh kudu diajar ngeunaan sodako margi jelema nu panghade-hadena nyata jelema anu aya guna tur mangpaatna demi kepentingan balarea jadi santri diajar sodako nu sakarung teh bagikeun ka itu ka fakir miskin hebat ngan kaleresan di kampung abdi teu aya nu fakir miskin iwati abdi wungkul saya tahu mah bisa we jadi eta beas teh kanggo abdi jadi naon sia nu pika atoh gitu miskin saya tahu mah insyaallah bawa balik anjing jadi diam kulan teu ngomong tah kudu teu ngomong mah dengekeun ku sia tah hakan anjing alhamdulillah ya Allah geus lohor deui si goblok aing mejus disangka bedug aduh nah anjing bade naon ieu teh Gus iya pangna diangkir teh aya hal-hal nu baris ditepikeun leres naon teh Gus ya Gus cik teh goblok Gus hungku mah teu atuh teu ngeunah semua sawios nyaeta kaula teh bakal init ka nagara Amarta wayana tuturkeun aing kaula rek nyokot jelema ngaranna Astajinga atawa si Cepot kanggo naon geus teu loba tanya ini teh tuturkeun aing sae mangga mah ayo ini sare ini teh mangga doh menit beja-beja meninggalkeun menit beja-beja jeung dudungan gaul teh padahal mah aing hayang apa jeung dudungan menit kitu menit teh kabina-bina teuing sia goblok make we hayo wiyo jadi mah tos ti kudratna kitu amit-amit ieu teh ka mana nyaeta ka nagara Amarta euy bade naon rek nyokot jelema ngaranna si Cepot Cepot balik kumaha eta dipaehan paehan ayo tuh ya mah ngaku masih awe tuh jadi aing keturut aja gitu belagu ya mah ayo nitrit iya jurik teko teh ya banting aja jago aing jurik teko sini kayak jurik termos aja gitu goblok aja ngalo tuh ulu pajung jat gitu eta reka mana itu deka Amarta nya iya balik aja berarti ya eta sete matana panjering cai ya jelema teh jadi genep itu kemarin teh sangara maneh Dani Dani nya aya jelema teh jadi banyak gitu pada haduaan aduh aji jalan ke mana eta lempeng aji matana panjoreng jayu ditirit ayo kuring minang Sepanjang orang rumah, ulah cinta
posisi teuing loba kawir eta tahan sing kuat tahan tah gitu tahan ajak eling tegus ruk tuh balaga kumaha eta teh ajrag-ajragan bari mabok hayang katangar wah sia baku balaga hayang katangar ku Mang Nana Adun nya rupina Mang Nana Adun balaga hayang katangar ku Bapak Jajang nya Bapak Hajat laras balaga balaga hayang katangar ku Bah Amir nya digana si Bager Kalem nya balaga aduh hayang katangar ku Ustad Ayub nya rupina mah balaga aduh hayang katangar ku Nulalajo rupina cie naon Nulalajo ngadaguan balaga moal moal di balaga moal di balaga tapi ada goreng ngejeng dulur dia ampikeun ayo sia kurang ajar macet gitu tuh pangeratna nu bararatna mina usuk kanangan salamet punya akhirat lebaran katut ketingan naon pengajeng eureun di teu enakeun laguna loh hayang lagu naon atuh Pak Haji hayang lagu naon urang mah hayang lagu sorangan sok atuh tuturkeun nya mangga munut lagu ya sobi hayang nyawer aing mah kasararea ya sawer lamun ngeunaheun disawer ku aing beres lagu naon Pak Haji lagu naon Pak Haji tuturkeun nih oh siap kunam betepang kunam betepang sareng salira Abah Amir anu bageun manis imutna Pak Haji anu bageun Bapak Hajat anu mana kuhoyong kenal Bapak Jajang bayar laguna aduh saha namina Abah Amir anu bageun salira Abah Amir deui bayar laguna Abah Amir deui nyawer Abah Amir deui bayar laguna
anjing jeung kantongna bae loba duit ieu atuh bae da aing mah loba duit lanjut Ibu Hajah anjir naon pamajikan aing kalungkeun bae woi ka dieu keun teh oi kawin deui eta mantong si pelem anjing